Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring Alpi dina acara Warta Sunda. Sababaraha dinten kapengker, curah hujan anu kecida ageungna di wewengkon Bandung Raya nyababkeun walungan Citarum mudal. Hal ieu ngabalukarkeun banjir badag di sababaraha titik, salah sahijina di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dumasar kana data anu katarima sahenteuna aya 1.536 bumi warga anu katut wangunan sakola anu kakeueum ku cai, kalayan luhurna cai ngahontal 50 nepi ka 150 cm. Banjir ieu nyababkeun aktivitas warga utamana di wewengkon anu caket sareng sisi walungan. Pamarentah daerah parantos turun kanggo ngevaluasi warga anu kapangaruh ku musibah ieu. Warga anu bumina kakeueum parantos diungsikeun ka tempat anu langkung aman. Pihak pamarentah ngawanti-wanti ka warga sangkan tetep waspada. Warga oge dipihareup tiasa ngajaga kabersihan lingkungan supados saluran cai henteu mempet ku runtah. Sakitu warta anu tiasa didugikeun ku simkuring Alpi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.